أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه أجمعين. قال المصنف في كتابه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين، ثم إلى حضرة جميع العلماء من المجتهدين ومقلدهم في الدين، ثم إلى حضرة جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم، ثم إلى حضرة خصوصا شيخنا Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Kiai Haji Kurdi, wa ila ruhi wasusun Aki Haji Jinal Mustafa bin Kiai Haji Ahmad Fakih, summa ila ruhi wasusun Kiai Haji Hilman bin Kiai Haji Ahmad Fakih, summa ila ruhi wasusun Aki Haji Adam Mansur bin Kiai Haji Ahmad Fakih. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin. Ngawitan ngawas kitab Sapinahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat ageng di akhirat wungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinatun Najah. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah, Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhungkeun pitulung abdi sadaya ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunia, waddini sarang urusan agama. Wasalla sarang muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah, wasallama sarang muga maparinan kasalamatan Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyyina anu janten panutup pirang-pirang nabi, wa alihi sareng kakeluargina Kanjeng Nabi, wa sahbihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi, ajma'ina tegasna kasadayana. La haula teu aya daya upaya wala quwwata sareng teu aya kakiatan illa billahi angin eta tetep ku pitulungna Gusti Allah. Al-aliyyi anu maha luhur, al-azimi tur anu maha agung. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam, khamsatun eta aya 5. Syahadatun nyaeta kahijina nyaksi an kana yen saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan eta aya illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan sareng yen saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah, wa iqamus sholati sareng kaduana
nyaeta ngadegkeunana salat. Wa itauz zakati sareng katiluna nyaeta ngaluarkeun zakat atau nekanan zakat gitu. Nya ngaluarkeun maparin zakat gitu. Wa saumu ramadhana sareng ka opatna puasa dina bulan Ramadan. Wa hijjul baiti sareng kalimana munggah haji. Man ka anu jalma istata'a anu kawasa ieu si man ilaihi ka Baitullah sabilan di jalana. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Sittatun eta aya genep. Antu mina nyaeta kahijina yen kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wa sareng ngimankeun anjeun bil yaumil akhiri kana poe akhir tegasna poe kiamat. Wa jeung yen kudu ngimankeun anjeun bil qadari kana papasten khairihi anu alus-alusna itu qadar itu papasten wa syarrihi sareng goreng-gorengna itu qadar itu papasten. Minallahi ta'ala bijil ti Gusti Allah ta'ala bari nyata ngahaja luhur Allah. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Wa ma'na la ilaha illallah sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. La ma'buda eta henteu aya deui zat anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan hak kalawan bener fil wujudi dina ayana illallahu angin eta Gusti Allah. Paslun ari eta hiji pasal. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg. Salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan nyaeta kahijina sampurna umur 15 tahun. Fi dzakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Wal ihtilamu sareng kadua ngimpen jima. Fi dzakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Litis isinina karena umur 8 tahun. Litis isinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Wal haidu sareng katiluna haid fil unsa di awewe wungkul. Litis isinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syarat bebersih ku batu. Sama niatun eta aya 8. Ayyakuna nyaeta kahijina yen bukti itu ijza'il hajar itu bebersih ku batu. Bithalasati ahjarin eta tetep ku 3 pirang-pirang batu. Wa ayyan ko jeung kaduana yen kudu bersih naon al mahalu tempatna. Wa alla yajipa jeung yen ulah kaburu garing naon an najesu najisna. Wala yantakila jeung yen ulah punduh pindah itu najis. Wala yatro'a jeung ulah datang alaihi kana itu najis naon akhoru najis sejen. Wala yujawiza sareng yen ulah ngalewatan itu najis sofhatahu kana bobokongna itu si jalma tawa gigireun duburna lah gitu ta bobokong eta teh. Wa hasyafatahu jeung kana hasyafahna itu si jalma. Wala yusiba jeung yen ulah ngeunaan hu kana itu najis naon maun cai.
wa antakuna sareng yen kudu bukti naon al ahjaru itu pirang-pirang batu tohirotan eta anu saruci. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu sittatun eta aya genep. Al awwalu ari anu nomor kahijina an-niyatu eta niat. Atsani ari anu nomor kadua ghuslul wajhi eta ngumbahna wajah, ngumbah beungeut. Atsalitsu ari anu nomor katilu ghuslul yadaini eta ngumbahna leungeun dua. Ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopat mashu syai'in eta ngusap hiji perkara anu tetep ieu syai' minar ra'si tina sirah. Al-khamisu ari anu nomor kalima ghuslur rijlaini eta ngumbah suku dua. Ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana. As-sadisu ari anu nomor kagenepna at-tartibu eta tartib.